Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayeuna. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna nyaeta Pangaweruh. Ieu yasana cantigi. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun seug titik-titik pasti hiji ciri yen titik-titik. Hiji, bumi urang teh buleud, gura tengahna kira-kira 7.000 mil. Lamun segura tengahna leuwih panjang ti sakitu, pasti supaya saimbang anggangna ti panon poe teh robah jadi leuwih jauh ti ayeuna. Mun teu kajadian, tangtu sinar panon poe anu nepi ka bumi teh jadi leuwih tiis. Kajadianana tangtu tatangkalan bakal paraeh. Manusa kabulusan, pendekna kahirupan cara anu aya ayeuna teh moal aya. Lamun segura tengahna leuwih atawa pondok atawa bumi teh leuwih leutik ukuranana tibatan ukuranana anu ayeuna, pasti bumi teh kudu leuwih deukeut ka panon poe batan ayeuna. Mun ieu kajadian, tangtu sinar panon poe teh leuwih panas batan ayeuna. Kajadian ge bakal tarutung. Manusa paeh ku panas. Pendekna kahirupan cara anu ayeuna aya teh bakal musna. 2. Bumi urang teh muter nepi ka tepung gelang lilana 24 jam. Rata-rata dina sajam teh 1000 mil. Mun muterna ngendoran 10 kali berang jeung peuting, jadi manjangan 10 kali. Jadi sapoe sapeting teh 240 jam. Mun seug ieu kajadian di dunya teh moal aya kahirupan lantaran moal kuat ku panas panon poe anu lilana 120 jam jeung ti peutingna pasti sakur anu aya di bumi mah jadi es. Sabalikna lamun seug muterna leuwih gancang, tangtu kahirupan teh musna atawa robah lantaran bumi teh teu cukup narima sinar panon poe. 3. Lamun seug kulit bumi urang ngandelan 3 meter tinu ayeuna, pasti sakur zat kakasem anu perlu pikeun urang ngambekan disesep ku bumi. Kajadian manusia jeung sato nya kitu deui tatangkalan bakal paraeh. Sabalikna, lamun ieu kulit bumi teh leuwih ipis tinu ayeuna, pasti dina hawa teh bakal leuwih loba gas. Kajadianana tatangkalan bakal paeh nya kitu deui manusia jeung sasatoan. 4. Lamun seug dasar laut anu ayeuna ngajeroan kira-kira 3 meter deui, pasti zat hahaseum teh bakal beak kaserep ku bumi jeung laut. Kajadianana nya kahirupan di bumi urang teh beak deui bae. 5. Panon poe teh panas. Dina bangetna panasna teh kira-kira 12.000 derajat Fahrenheit. Ieu teh tiba heula nepi ka ayeuna angger sakitu atanapi rata-rata. Lamun seug panasna ngurangan, upamana bae jadi setengahna, pasti tatangkalan di bumi bakal paeh. Lantaran kurang tenaga pikeun nyieun kadaharanana dina daun, sasatna kadaharan dina daun. Sasatoan jeung manusia bakal kabulusan jeung kakurangan zat kakasem anu perlu keur ngambekan anu jolna tina tatangkalan. Sabalikna, lamun seug panasna naek upamana jadi 2 kalieun, tangtu tatangkalan teh jadi layu. Kajadianana nya kahirupan teh musnah deui bae. 6. Sararea oge arapal kana bulan, komo barudak ngora mah eta bulan anggangna ti bumi kira-kira 24.000 mil. Ari planet Merkurius mah bulanan ngan 5.000 mil anggangna. Lamun seug bulan urang anggangna ti bumi teh ngan 6.000 mil, pasti ieu bumi jeung dunya urang teh bakal kiamat. Ku anggangna 24.000 mil oge di bumi geus aya kajadian pasang.
alias ombak sapoe 2 kali jeung sanyana mah kulit bumi oge melendung sababaraha sentimeter lantaran katari ku kakuatan bulan. Lamun anggangna 6.000 meter mah lambak atanapi ombak teh bakal luhur pisan nepi kangeleh jagat. Bagian bumi anu kurang pageuh pasti raceleng lalepasan kitu deui bulana sorangan bakal ngebeledug bitu lantaran teu kuat nahan panarik bumi. Nurutkeun para ahli ilmu palak, isuk jaganing geto pasti bulan teh bakal balik deui ka bumi. Tahari tak bakal ayana kiamat teh, ieu teh lain ceuk kiai. 7. Sararea oge tarerang yen tungtung bumi belah kaler jeung belah kidul disebutna kutub. Ieu kutub teh henteu ajeg. Kutub kaler di luhur jeung kutub kidul di handap, tapi miring 23,5 derajat. Lamun henteu miring sakitu, pasti di kutub kaler jeung kidul salilana sore bae. Kajadianana sakabeh caah samudra ti khatulistiwa bakal naik terus. Eureun di kutub kidul jeung kutub kaler. Jumlah es di kutub anu 2 bakal leuwih rea tibatan ayeuna. Wewengkon deketeun khatulistiwa bakal jadi sagara keusik kabeh. Jabati eta ku berat-beratna es anu aya di kutub pasti kulit bumi lebah khatulistiwa melendung tungtungna nya bitu teh. 8. Bumi teh dikurilingan ku hawa. Beuki luhur ieu hawa teh beuki ipis, bahagianana anger. Hartina unggal-unggal zat atawa gas teh jumlahna geus tangtu. Lamun seuk itu babandingan teh robah, pasti kahirupan oge robah. Upamana lamun zat hahaseum ngurangan, pasti rea manusa jeung sato nya kitu deui tatangkalan anu paeh. Jabati eta kandalna atawa padetna hawa teh teu bisa robah. Lamun seug robah upamana ngipisan, pasti rea meteor anu bisa asup kana wewengkon bumi. Kajadianana unggal poe bakal aya hujan meteor. Ari meteor teh nyaeta batu langit anu ngabelasat ka cida gancangna. Lumpatna teh 10 km dina sasekon. Kulantaran kitu kacida panasna. Mun seug aya meteor segede sikipisitan keuna ka jelema, pasti si jalma teh hancur paburencai jadi sesebitan ku panas-panasna. Tapi berakah ku padatna hawa cara anu ayeuna, kajadian kitu teh moal aya. 8. Manusa jeung sato teh teu bisa pisah. Manusa sorangan teu bisa nyieun zat bobodas endog anu bahana aya dina tatangkalan. Mangkaning ieu zat teh kacida dipikabutuhna ku manusa. Aya anu bisaeun ngarobah teh nyaeta sato. Kulantaran kitu manusa mah cukup ku dahar daging bae. Mun seug ieu sato eueuh di bumi urang, kapaksa manusa teh kudu dahar manusa deui lamun hirupna hayang normal. Simpulanana, tetela ieu alam teh geus pasti kaayaanana. Robah saeutik oge tina kaayaanana anu ayeuna pasti kahirupan cara ayeuna teh hancur atawa moal kungsi aya. Mun disaliksik leuwih jero mah mustahil kaayaan anu sakitu beresna atanapi teraturna jeung geus pasti teh ukur ku kabeneran bae. Cohagna pasti geus diatur jeung aya maksudna. Ieu hukum kapastian teh perlu ayana jeung teu meunang robah. Sabab mun taya hukum nu ngatur jeung kaayaanana robah, pasti kahirupan atawa kabudayaan anu ayeuna aya teh moal kungsi aya atawa musnah. Ari hukum anu ngaturna tangtu hiji wujud akal anu pinter jeung sampurna, disebutna mah rek naon bae. Nah rek akal pangluhurna atanapi akal mimiti atawa naon bae teu jadi soal. Atuh ceuk kapercayaan urang mah nya Tuhan teh. Sakitu cenah ieu pamiarsa. Bahan tina umat manusia tidak berdiri sendiri, karangan A. Cressy Morrison, Presiden New York Academy of Science. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.